Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing kanggo sadaya murangkali SMP siswa siswi Global Insani School. Dina dinten ieu hayu urang ngabahas ngeunaan kaulinan barudak. Dina kaulinan barudak di dieu bakal dibahas ngeunaan istilah-istilahna. Hayu urang sasarengan diajar ngeunaan istilah-istilah kaulinan barudak. Anu kahiji aya istilah hom pimpah. Nyaeta cara pikeun nangtukeun ucing samemeh burung. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia juga sudah ada ya. Istilah hom pimpah pasti kalian sering melakukannya dalam permainan. Jadi tidak perlu dijelaskan. Anu kedua nyaeta istilah hong. Istilah hong ieu aya dina kaulinan ucing-ucingan dina ngabeunangkeun anu nyumput. Maksudnya ini ada dalam permainan ucing-ucingan dalam ngabeunangkeun itu dalam memenangkan yang sembunyi ya supaya dia kalah, yaitu disebutnya hong. Salajengna aya istilah lasut. Nyaeta eleh atawa kaluar tina kaulinan sabab ngarempak aturan. Lasut itu artinya jadi kalah ya dari permainan sebab dia atau kalah atau keluar dari permainan tersebut sebab dia melanggar aturan permainan tersebut. Salajengna aya istilah suten atau sweet. Nyaeta ngadu jajari atau ramo leungeun pikeun nangtukeun ucing atawa bala. Nah, ini juga tidak perlu dijelaskan ya, pasti kalian sudah sering melakukannya kalau sedang bermain. Salajengna aya istilah gudir. Istilah gudir aya dina kaulinan beklen nu hartina beunang kana keuuk anu acan waktuna dicokot. Ini ada dalam permainan perempuan ya, permainan anak-anak perempuan yaitu beklen. Istilah ieu nyaeta atau istilah ini yaitu artinya kena kuuk tersebut sebelum waktunya diambil. Salajengna aya istilah diulur. Diulur nyaeta istilah dina kaulinan langlayangan anu hartina diberean. Nah, ini maksudnya diulur itu kalian anak laki-laki pasti lebih paham ya, diulur itu adanya di permainan layang-layang. Anu salajengna aya istilah centang atau dicentang. Istilah ieu aya dina kaulinan adu kaleci anu hartina nojo kaleci sejen. Nah, istilah ini ada dalam permainan kelereng, yaitu artinya menuju ke kelereng yang lain. Salajengna, nah dugi ka dieu pertemuan dina dinten ieu insyaallah dilajengkeun dina minggon salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.